kita isi dengan cara pelaku ada di atas pagar, muter-muter seperti helikopter. Jadi buah kata pas belum diisi titik ular muter-muter seperti apa lagi mau mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi yuk atuh. Tumben main. Jadi kieu neng aka dieu teh ate aya niat bulan ayeuna aya ngalamar neng. Serius Serius neng. Pokona neng nya pamentana rek mobil, rek sawah, rek gedong, naon wae diayakeun. Arek jalan-jalan ka mall, jajan di Bimin. Hayu. bener kan? Tuh bohong. Ya bener atuh neng. Ini apal teh gedong sawah di kulon usaha. Anu saha gitu emangna? Ini atuh 7 turunan, 8 tanjakan, molset jikir kamu maneng. Tinggal ngeunah nah. Pokona mah geus anu bejakeun ka mama, ka bapak bulan ayeuna neng dilamar. Ulah henteu bejakeun. Geus anu mah baliknya. Bejakeun pokona mah ulah henteu. Ya udah tuh nanti sama Amor dibilangin sama mama. Ya. Udah pulang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya poena orang pesta. Aing menang busuran loba. Si kudu milu. Oke, siap. Geus ngarariung. Bos, nih karak datang. Sok calik Itu wanita tadi, minta dongkap-dongkap. Apaan sibuk sis? Uruskan sawah. Pokoknya poe ayeuna orang pesta. Pan orang tas menang BLT, jadi kudu pesta heureuy. Ya. Kumaha ayeuna lamun pestana, hayang pesta embe. Kambing guling. Pokoknya ke sore orang cokot domba di Haji Rohim. Oke, siap. Tenang masalah embe mah loba. Pokoknya ka di daek daharna we embe mah. 2 kandangan kudu beak. Oh my god. Embe apa kandangna aan geus taepkeun. Nyari beki handangna. Ini kandangna mah ulah. Dombana we. Aduh, ngomong-ngomong makan nih. Jadi lapar udah mah belum makan. Tenang ibu-ibu, saya punya ini sari gandum. Ini pasti bakal kenyang. Yuk, Coba ya. sari gandum ini bisa menghilangkan lapar ya. Karena dari bahan-bahannya itu gandum, susu, dan coklat. Satu itu sekarang pakai sambal, biarpun pisang rasanya manis tapi sambalnya pelem endol. Sia di tayangan ti tadi kemana-mana nyahona di dia sia ngeunah-ngeunah we di dia balik jadi jelema teh dan teh inget ka utang we bayar ke tanggal baraha ieu ngeunah we pesta-pesta maneh teh eling ka utang teh di amit jadi jelema kos kitu patut. Bro, siapa boga duit teh? Duit. Aya sih. Si Yuli nagih hutang ka aing teh ngerakeun anak buah aing kan loba. Paling 2.000. Kajian 2000 ge. Pada ngacaprak deui. Dikeun duit teh 2000 ge lumayan. Oh, geningan.
bos teh boga hutang. Gini rencana bos gini udah hutang mah. Nguruskeun sawah can bajarkeun teh. Sawah batur mun jiga teh diurus-uruskeun ya. Percaya nya. Aing ngomong bos wae. Paling kayak penting eta kambing menang mau. Heeh jiga menang tadi kanang batur ya. Gus si bos loba hutangna geuningan. Heuleuh, bos naon loba hutang mah lain bos eta mah ngaranna ge. Bos hongot eta mah. Bos mah di mana-mana eueuh nu boga hutang eueuh bos. Eraeun heuh. Lain PR-an dia tambah kudu diteplok sekali mah tuman. Terus ayo balik daripada di dia kena ke bawa-bawa kan. Ayo balik. Hayu balik udah. Boga hutang. Bos kos gitu cenah saya buru. Kumaha ieu urusana rek mayar moal. Ye tuh tinggal itu di bulan baraha tuh can dibayar. Ayo geura dibayar. Ulah pesta-pesta wae ngunah we sorangan. Nginjeum siga anu nagi aya ditagi we meuni nyaca lumputan, pesta-pestaan. Geura atuh bayar. Berasi coba utangna. 500.000, 100.000. Pokoknya loba geus teu kahitung bayar. Pokoknya kudu bayar ayeuna titik. Oh dibayar nih, ampun ini teh. Ya 2.000 lah. Sakieu ge urang maksakeun itu. Astagfirullahaladzim, naon 2.000 minjemna baraha teh aku bayar 2.000. Gajian. Kayak gajian deui. Emang gajiannya berapa kali sih? Gajian terus. Mayaran teh minjemna daet. Pusing. Aya ge sakitu-kituna. Kumaha deui ya tuh da urang arek dibelek-belekeun ge da nu bisa dibelek. Kira aku 2.000 perak. Ai pesta eta bisa, segala-gala bisa, minum-minuman bisa. Mayar 2.000 perak pokona minggu hareup mun eueuh urang arek datang jeung polisi. Titik wae teang ka imah. Awas ya, lamun teu mayar ku aing tingalikeun. Ku aing bodos awas ya. Nah, hei. Assalamualaikum. Salam. Mana? Sama nih. Nih, itu tuh pandai. Buka heula buka. Aya perlu ya. Hei, Naon? perlu. Heula bagi calana heula. Naon si Rod? Aya perlu. Dika, mereka. Beureun di jero mah. Dika. Aduh. Enon. Nutur wae ti beurang. Heula buka masker heula ya lah. Corona. Jadi kieu Jim. Orang butuh duit euy. Sia mah duit wae sia. Duit deui saja keur naon duit. Jadi kieu aing kan kamari ku Mang Enjum disita syuting, sugan teh heueuh arek syuting, arek naon gitu kan. Malah teh dagang baso. Nya halus. Nah, sama halus. Dagang baso sebagai aing karalang kuriling capek. Kan boga duit ladang baso. Pantes sakumaha laladang baso atau sak baraha sih paling ge. Utang urang kan nyawa sorangan didinya teh. Sia butuh baraha, bari nage sia atuh jeung aing sigenu karek wae ya. Aing kamari kan gesan mupi 3, aing pan beungar menang gaji. Teu pira, teu gede ieu. Baraha Di bank 5 miliar. doh gampang. Sukan edan 5 miliar nyawa sorangan aing ge ngontrak. 5 miliar gampang. Siapa teh kontrakan saberapaan toh? Bisa nyawa can. Teuing nih aing mah teu nyawa kontrakan saha. Teuing barapan to? Kakak diri ke karek. Ieu teh kabeh nu aing Rud. Mane mah tudana hirupna jauh jeung aing deuna. Tah eta. Saha teh mobil saya mah ladang naon aing teh? Ladang YouTube aing. Tepir aing eta. Pira aku Jim. Berarti saya sukses berenannya. Oh, iya dong. Nyian konten di YouTube. Percayalah aya nama. Siang geus sukses geus boga mobil tuh. Aduh. Saha mobil pintu 2 mobil lagi deh. Iya, mentakan mana can lalajo gede wadul ya.
siapa kos nutenya oe aing kan yang sorangan aing nggak HP nage HP jadul aing nyaho teu yo nada dering HP aing kos kumaha Masih. Ayah, si Tatang mah ngebaca. baca Jadi gitu budak. Aneh. Kira tungguan di dia aing ninyo kopi lah sih ya karunya. Can ngopi sih nanti imah kucal gitu. bener aing geus Pideng, ah pideng. heeh kopi deung mah enggak cara ngopi ya lah. Panas Run. Panas. Asaku teu yakin aing ngomong beunghar. Nah, geuning aing dibere kopi urut jeung gudang karem beureum. Baiklah, yang penting aing menang duit. Jimmy, jangan merken yang wae kontrakan teh. Barang bulan ya nunggak wae. Dulu catatana. Siapa sing mikir wae atuh? Kontrakan can dibayar, hutang ka warung loba. Kira mayarna. Utang naon dah hutangan. Di bang karek can kabayar saminggu tak. Ampun ini teh. Wae lamun tadi bayarkan wae bawakan polisi hajat sih. Polisi aja. Jangan pokona suka kudu mayar. Oh, Mun teu makat sa di dieu. oh. Rewel. Pusing lain nu ngalalontrak teh teu malalayar komo si Jimmy mah ka warung ongko ka kontrakan komo teu mayar. Aing balik jam ah. Siapa geuning loba hutang. Nah, Tong turun. Dud, balik. baturan aing. Sendal aing mana? Ente make sendal, Rud. Jor aing balik. Rud. Hey. Ngajor lah. Singkeun KBG lah. Teh si Yuli, teh si Atem, teh si Rudi. Usasan. Aing mending kabur pada diudag-udag gue hutang aing. Si Rudi itu nulungan. Jimmy, cara ke mana? Itu teh eno kaset. Mana? Itu tempat Mana? itu. Oh, oke. Ai sia Jimmy. Ku aing karungan sih ku aing. Balik sa Jimmy. Si Jimmy lamun panggih ku aing karungan budak teh kabur-kabur we teu tanggung jawab pisan kana hutangnya kontrakan can dibayar.